sakedap deui sasi puasa hayu urang siapkeun raga ka Allah nu kawasa supaya diampura dosa supaya diampura dosa tetap ku urang kedah dijaga demi kesehatan jiwa raga seerkeun urang doa supaya kenging pahala supaya kenging pahala riungkeun sareng jalmi taqwa sareng kiai para ulama jalmi nu sok puasa mungkin ngempal di